dia mod ini mah modus penipuan. Nah kumaha gitu? Biasana modus nanti minta nomor PIN, nomor BBM, nomor WA, jeung nomor HP. Hade tong dibere. Untung kamari urang ngeusian pulsa. Kang kontenna nanya ke nomor. Sabaraha nomorna? Aing teh dibere we nomor palsu. Samarukna aing bodoh umurnya. Itu kumane teh dibere nomorna. Manten maneh katipu. Samaruk aing bodoh umurnya. Angger mana na tua kota itu mata kamu seperti minta atau ke kebun mana kira-kira ngabaran kurungkur itu teh sosok ayah can kayak Ya, halo Neng, naon? Neng mau ngabaran Neng ke boga kuota Duh, karunya teuing. Nyatu ari teh kuotaan mah Neng, cenah naon? nya iya ge mah hotspot Duh, karunya teuing. nya heueuh atuh Neng obrolannya di sini hotspot wae Nyatu Neng ari kitu mah, nu penting mah jaga hati we, jaga mata. Oke, cintamu hanya untuk AA. ya tuh assalamualaikum Nya sok, waalaikumsalam. Si Neng kemana nya? Seminggu tengah barang. Ya kuota teh itu. Telepon biasa gitu lah. Halo Neng. halo Neng mah rek minta putusnya dengan aya nu leuwih bager ti Hah? Maksudnya Neng? cing peka atuh jadi lalaki teh ya urang teh ngabaran teh kuota lain ku hungkul Ya tuh Neng, maaf. Terus ayeuna AA kira kumaha atuh? mikir Bogokeun atuh Neng. geus we lah putus ya ayeuna mah naon boga kaku gue tetep peka cinta teh butuh pengorbanan butuh modal nuhun tuh we murudul Neng ulah Neng. Ate bogoh Neng. Atuh. Halo? Neng? Halo? Halo? kudu teh sia teh mikir aing teh ngabaran teh kudu ku kuota make up lipen bedak teh kudu dibeli engko hayang boga kebogo geulis aing ngaboda lantara mikir sia teh kali artisnya terasa di rock Sanes artis.
Ah, bohong, aku we atuh artisnya. Sanes teh, sanes artis abi mah. Ah, bohong, aku we tuh artisnya. Asli teh abi mah sanes artis sanes. Ah, sok ngaranna ama, aku atuh artisnya. Maksa wae. Nya tuh teh abi artis. Ah, waduhnya, maknya torasi di ramai patut. Kalau curhat ke mana? Surat naon Tapi mana jadi orang ngambaknya? Mau cuma yang ngambak surat Ngomar lama. mau sok mah ngambak. Sila aing teh bawa ka pemedikan maneh. Tang, yang kemarin ngimpi euy. Ngimpi naon maneh euy? Kau ngimpi perpangi jeung awewe geulis. Wah, terus kumaha? Pas udang teh eueuh nya dicabak teh. Da urang teh penasaran. Urang teh tuluikeun we. Sare deui. Terus tah anu kadua kali nama urang teh ngimpi manggi duit euy 2 koper. Terus kumaha? Aya eueuh. Anggar we euy eueuh dicabak teh. Da aing teh penasaran heuh, tuluykeun deui we sare. Terus kumaha? Tah anu katilu kalina mah aing teh ngimpi modal. Ngimpi modal? Heueuh. Terus kumaha dicabak aya teu? Aya euy eta mah. Paingan pas dicabak teh nya baseuh nya bau. Musa kalian akan kusia. Tadi nawar dihakan ka itu. Masa buru sadar. Tidak nangis dihakan kusia. Benernya cek, Allah mah maha adil. Nah, aku mah gitu, Ce. Ya cek, puasa teh nahan lapar dengan hawa nafsu. Bayangkeun cek, kumaha lamun puasa di nahan lapar jeung nahan hitut. Aya-aya poe naon Poe Kemis, Aing geus poe Kemis, nya Jumaah atuh. aing geus Jumaah Nya balik atuh, menyerek mondok di masjid. Assalamualaikum Raya. Kami tim Masyarakat mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasanya lancar. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis guys. Berita ini punya hiburan ya, guys. Jangan ditiru. Dadah, assalamualaikum. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.